Berhubung kamar anu payuna atas beres dicet, ayeuna mah urang alihkeun deui kasurna ka kamar. Nuhun teman-teman, hayu urang diberesan deui. Tah kaleresan kamari nya 2 hari teh bobo di tengah bumi. Di dieu oge miwarang Neng Zahra hayu urang beresan deui ka kamarkeun kasurna. Dah kalah alim cenah betah di dieu mama. Sok model Neng Zahra mah enggal geulis. Bari muruku sunu tapi dirapihkeun ku anjeunna oge bantalna. Nuhun teman-teman, raosan bobo di tengah bumi meureun eta teh bari ningali TV we anteng. Di dieu oge karpetna mani baralat jelas emameun geuningannya bubukna teh sok marura. Eta atudahnya murang kalima diseuselan sanes seuselan. Lamun nyanak mamun teh jol dina kasur calik jol marurag eta teh mameunna. Les ka ditu, les ka dieu. Atuh sok nyarongcong paingannya aya sireum soalna seueur nu amis meureun. Nuhun teman-teman, sok aya we sireum hideung geuningannya emang tarang ngegel tapi sakalina ngegel sok nyeri. Tah di dieu urang dieserkeun heula lomari nu ageungna. Nuhun dieser-eser we kieu nya didorong-dorong. Da pami di pangkumah moal kiat kitu tah. Teh hilap oge tadi kamarna atos disapuan. Tadi kepel deui da atos tadi ku aa. Tah kaleresan oge aya mamah teman-teman di bumi. Namejol mamah oge tacan lami. Bari jeung karunya dongkap ka bumi teh kalah balatak, ieu teh da tacan diberesan. Nuhun teman-teman, kaleresan mamah teh tos panen. Biasa we geuningannya ari sepuh mah emut ka murang kali nganterkeun beas ka bumi. Di dieu oge ku abi mamah teh dipiwarang calik capek. Da keukeuh cenah mah nya mamah calik cenah dede barang damel. Teu sawios sok abi teh nya dah hararampang teu berat. Tapi anger we geuningannya mantosan. Nuhun teman-teman, bari jeung direwong ku Neng Zahra tinggalinya tuturut munding. Sami cenah Neng ge hayang bantuan mamah. Sanes mantuan nu geulis mah nya ngariweuhkeun. Tapi nya muhun teman-teman resep we geuningannya opatan ieu teh. Bari jeung galecok seserian. Tadi dia saatos lomarina sadayana ka kamar, ayeuna mah urang dihordengan heula jandelana. Bari jeung aya hal anu tak terduga geuningan. Muhun teman-teman, pas bade masangkeun hordengna kalah potong tihangna. Sing horeng ieu teh tipayun ku Neng Zahra sareng ayahna nuju ameng. Duka kabetot hordengna duka dikumahakeun. Ari pek teh saur Neng Zahra mama cenah maaf kemarin diayunan ku Neng. Atuh paingan potong. Neng teh anu 20 kilonya ayun-ayunan dina hordeng. Saur abi teh kumaha deui. Pios cek ate cenah engke urang diakalan. Kaleresan oge aya paragi sasanggahna hiji deui janten ditapelkeun. Ya tapi anger we teman-temannya potong kitu. Teh hilap dilakbanan heula we eta teh tihang hordengna. Atuh da bade ngadadak meser da tebih kedah ka Singaparna. Pios heula dirapetkeun ku lakban ge nu penting mah tiasa keneh ka angge. Engke we paminyase urang ka Singaparna meser tihang hordengna hiji. Tadi dege teh karaos ya teman-teman, tos barere sadayana. Tengah bumi tos rapi kitunya. Di kamar oge tos rapi sami. Jongjon we raoseun katingalina. Kantenan satos dicet mah tambih raoseun deui teh cararaan. Nuhun teman-teman, alhamdulillah sakieu oge nya ngeureuyeuh kuduaan sareng ayahna Neng Zahra. Teu karaos we waktos oge ari dicanak barang damel mah. Nuhun teman-teman, tos bade magrib ieu teh urang tutupan we hordengna. Bari ngantosan Neng Zahra nu jadi acukan ku emah. Geuningannya tos ibak mah geulis Neng teh. Tapi anger we aya kalakuanna mah. Joget heula mah cenah.